Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel Simkuring. Ayeuna bade medal carios anyar nyata judulna Randa Bengsrat bagian kahiji. Mangganya wargi urang bandungan kumaha cariosna. Namun sataacan Simkuring medar teu kenging hilap di subscribe heula supados caritana gacor sareng deui Simkuring dina neraskeun sadaya hanca carita ngacaprakna leuwih gacor deui sumanget itunya wargi. Mangga prung urang kawitana. Di hiji imah gedong sigrong aya sapasang salaki jeung pamajikan keur molotot terekan hiji pemuda kaset. Pangawakana jangkung badag ngan hanjakal eta pamuda teh jalma miskin anu teu dipikaresep ku maranehna. Pokna lalaki satengah kolot teh nyarita, "Indra, ari sia boga otak henteu." Eta pamuda nembalan, "Gaduh bah kades, upami henteu mah moal aya di payuneun salira duaan." Cek eta pamuda bari neuteup kana beungeutna. Atuh puguh barang ngadenge eta pamuda nembalan kitu, Pak Kades beuki molotot. Pamajikana oge sarua sanajan acan nyarita tepenjrag kana ubin. Gantawang Kades teh nyarekan deui, "Lamun sia gablek otak, kunaon teh dipake?" Indra nembalan deui, "Diangge bah, upami henteu mah meureunan ayeuna moal aya di payuneun salira duaan." Pokna deui ngomong kawas eueuh kasieun pisan kulantaran memang teu boga kasalahan. Nah salah upami abdi mihoyong Widyawati pangraos mah henteu kumargi Widyawati oge sami bogoheun ka abdi abah mak. Barang adanya pengakuan kitu atuh puguh bae beuki ngagugudag ka ambek Bapak Kades jeung pamajikanna teh. Salah kacida sia teh jalma teu gablek teu pantes mikahayang ka anak aing. Curugna lempeng kana beungeut Indra, "Indet sia ti hareupeun aing ulah ngaganggu Widyawati deui. Lamun sia hayang hirup tenang, mun teu ngadenge sia bakal cilaka Indra." Wur. Pak Kades nyiramkeun cai kotor saember kana sakujur awak Indra. Atuh puguh kukucut Indra harita, "Geura ini sia ti hareupeun kami ulah ngaganggu anak kami deui kulantaran sakedeung deui Widyawati bakal dikawinkeun ka lalaki anu pantes. Sia mah teu pantes ngawin anak kami. Gawat ini bisiku kami dititah digerebugan ku barudak desa. Mantong keur ditu Indra." Borowok indung Widyawati bari molotot. Atuh Indra teh bari pinuh ku kanyeri nangtung tapi lain teu wani gelut. Dirina teu boga kakuatan kulantaran Widyawati teu katembong nyampeurkeun ka manehna. Mangga sadayana ku abdi ditampi abah mak mugia Widyawati aya dina kawilujengan rumah tanggana. Pokna bari indit bari lempang ngajauhan eta gedong dina hate ngagerentes. "Teng teuing ngan wati anjeun meuni teu hayang nepungan pisan ka akang." Sirahna gogodeg, "Akang lain akang lain erek ngahalangan anjeun rumah tangga jeung anu lain, tapi hayang nanya hungkul salah akang naon ka anjeun." Gerentesna bari ngecelakeun cai mata. Bajuna masih kukucruk jeung bau cai kotor saember anu disiramkeun ku Bapak Kades kana awakna. Tah ieu salah sakedik lalakon ringkesana. Teras kumaha cenah terasana? Mangga bandungan cariosna mulai ti dieu. Di hiji desa nyaeta desa Cihaur Gelis. Isuk eta cuacana kacida endahna, udarana seger pisan, sawah lega maraplak daun keur membejeuna hejo ngemplok mata kuas ningalina. Ditambah deui di sapanjang sawah teh aya hiji walungan gede caina kacida herangna. Pancuran oge curcor mata kresep jeung pika betaheun keur jalma-jalma anu aya di
eta lembur. Kadenge di salah sahiji pamandian caina kacida herangna mancur tina pancuran rame kuno keur ngarobrol. Geuningan di eta pamandian teh aya 5 istri keur gegero sareng nyisihan baju. Di antara 5 mojang teh aya hiji istri panggelisna, geuningan eta teh Widyawati randang ora bentang anu aya di eta desa. Kacida gelisna mencrang ka bina-bina, susah tandinganana ku kacida gelisna Widyawati. Jeung deui Widyawati teh randa anyar ditalak ku salakina dina peuting panganten. Duka aya masalah naon rumah tanggana ngan saukur hitungan jam teu sapoe-poe acan komo deui bulan jeung taun mah. Puguh bae Widyawati sanggeus jadi randa teh loba anu bikahayang teu ku lalaki kolot atawa ngora kabeh oge anu wawuh ka Widyawati mah pada ngadaregetan. Tapi hanjakalna nepi ka ayeuna eueuh anu sanggup menangkeun hate Widyawati. Harita oge wanoja-wanoja baturna bari nyisihan jeung ngumbah parabot dapur teh ngabanyolan Widyawati. Wati, nah ari anjeun kunaon geuning? Tah hayang geubot rumah tangga deui. Kapan kacida ngantrina? Di desa-desa jeung lembur sajen loba. Lalaki rek ngalamar komo deui pamuda duda jeung anu boga pamajikan di lembur ieu mah kawasna saban poe terus ngadeukeutan anjeun. Lain kitu Widyawati. Cek Nyi Onah bari netep Widyawati anu ngan saukur seuri leutik. Celetuk teh mojang lainna oge bari seuri nyambung caritaan Nyi Onah. Bener, urang mah hayang pisan boga salaki tapi geuningan nepi ka ayeuna acan aya anu datang geuning. Teuing lamun bakat ku geulis mah jadina teu aya anu wani datang ka imah kuring mah. Pokna teh heureuy bari seuri kacida geunahna. Atuh puguh wae Widyawati jeung 2 mojang lain teh sareuri kusabab ngarasa lucu ku omongan eta mojang. Ah, maneh mah aya-aya bae inah. Lain lalaki anu teu wanieun. Meureunnan maneh masok nyuguhan wae tutut jadi lalaki arembung datang ka imah maneh. Onah langsung nyeletuk bari seuri ngeuhkeuy. Tapi cicing heula inah, urang mas serius hayang apal kunaon Widyawati geuningan acan hayang rumah tangga deui. Onah harita neuteuk deui ka Widyawati. Widyawati ngageleng-gelengkeun sirahna bari seuri leutik ngajawab. Atuh maneh mah aya-aya bae Onah. Kunaon malah nanyakeun kitu ka abdi? Kuduna samemeh nanya kitu ka abdi maneh ngaca heula naha ayeuna maneh teges rumah tangga acan. Abdi mah sanajan sakedeung ge tos ngalaman. Atuh puguh bae Onah jeung mojang lainna pada ting telemes era meureunan. Widyawati neruskeun ucapanana. Tapi maneh jeung anjeun sadaya masih kena jomblo. Kunaon eta teh? Coba jawab heula. Abdi hoyong nyaho jawaban naon anu rek ku aranjeun dijawab ka abdi. Tanya Widyawati bari seuri leutik kulantaran lucu ningali tingkah pola babaturana harita. Atuh ari abdi mah lain teh hayang geura rumah tangga tapi kudu jeung saha da benten jeung Widyawati. Anjeun mah kacida mencrangna moal hese menangkeun jodoh kapan unggal poe oge loba anu datang. Widyawati waktu harita barang ngadenga jawaban Onah ngan saukur seuri leutik. Batur lainna oge nyelengkeung. Laras pisan. Padahal ku abdi katingali anu daratang teh pamuda jeung duda jaregut sadaya Widyawati. Tapi kawasna mah geuningan hare-hare bae. Eta anu diherankeun ku abdi mah lain kitu. Pikiran aranjeun oge rerencangan sadaya. Ceuk mojang eta ditungtungan nanya ka mojang lainna. Mohon eta pisan anu ku abdi dipikiran oge. Coba salah sahiji pamengget anu sok datang ka bumi Widyawati datang ka bumi abdi. Pasti ku abdi mah pada ditampi. Hihihihi.
pokna ditungtungan jeung seri leutik atuh pugu bae sakabe mojang teh pada seri. Widyawati oge teu katinggaleun. Nya kok bae hayang mah geunah. Tapi dalah kumaha, da moal bisa dipaksa amun arek oge upami aya anu dipikah hayang ku aranjeun sok deketan. Da abi mah teu hayang. Abdi mah teu acan hayang rumah tangga deui, moal gagabah asal bogoh. Cek Widyawati bari nangtung kusabab geus rengse nyisih jeung mandina. Hayu kurang mulang abdi mah entosan. Pokna bari neruskeun, bari menerkeun samping atuh meuni mohonya pisan. Ping anu geulis teh. Untungna eueuh lalaki mun aya mah geus kabayang meureunnan hate saha bae lalakina moal bisa mopohokeun kusabab pangawakan Widyawati kacida alusna kulit bersih teu salah disebut mojang pangherangna di eta desa teh. Sanajan geus jadi randa tapi kudu teu apal mah moal nyangka Widyawati hiji randa kusabab ku kacida geulisna. Teh heula atuh daguan sakedap abdi sadaya oge entos. Saur sadaya mojang bari ngabereskeun seusehan jeung parabot dapur anu beres dikumbah ku maranehna. Teu lila oge Widyawati jeung opat baturna kaluar tina tempat pamandian 5 mojang anu gareulis teh di tengahna bentang eta desa. Widyawati geus lalempang nanjak muru ka lembur Cihaur geulis. Ade poho oke wengi teh aya acara slamet di balai desa. Kudu dandan gareulisnya supaya anjeun sadaya teh reh laku. Hihihi. Cek Widyawati ngingetan acara peuting ke di balai desa anu geus matu sabulan sakali. Sok diayakeun syukuran lembur ditambah ngaheureuyan. Atuh pugu da urang sadaya mah lamun teu dandan moal kacida herangna. Emangna Widyawati teu dandan oge meuneh herang kitu komo deui. Dipulas wah rek teu barogoheun kumaha lalaki teh. Onah miheulaan tilu baturna nyelangkeung nembalan. Tilu baturna oge harita pada nyarita sarua bari seuri sapanjang jalan heureuy gogonjakan. Kelila oge 5 mojang teh papisah di satengaheun perjalanan kusabab geus nepi ka lembur. Widyawati harita lempang sorangan nuju ka imahna tapi pikiranna harita sabenerna mah ti tadi oge ngalayang jauh sanajan uplak ngobrol jeung babaturanana. Akang Indra kamana bae nya atos teu katinggal ku abdi hampir 2 tahun. Naha ambek kacida ka abdi. Tapi upami ambek kunaon kapan abdi mah dedeh pisan ka akang teh. Geuningan randa herang teh keur mikiran hiji lalaki anu boga ngaran Indra. Buka saha ngan kawas nama kacida dipika memetna ku Widyawati. Sakedeung Widyawati ngarandeg di hiji pasimpangan jalan manehna neuteup ka hiji saung. Akang Indra, anjeun tos hilap sugan ka diri abdi. Eta saung masih keneh natra tempat urang kapungkur nuju sasarengan. Ayeuna di mana akang linggih abdi sono. Sanggeus ngagerentos kitu Widyawati teh langsung nuju ka imahna. Harita malah lempang nuju ka saung anu ku manehna dipika inget kusabab saung eta teh salah sahiji lambaran carita asih manehna jeung Indra. Teu lila oge nepi ka eta saung gek Widyawati diuk dina palupuh eta saung. Rada lila ngahulang curut-curut cai mata geus teu bisa katahan deui ngalembereh mapai pipina. Akang, hapunten abdi sanes teu emut ka akang, tapi dalah kedah kumaha abdi dipaksa nikah ku sepuh. Tapi geuningan nu kawasa teu ridoeun abdi teu lami tos dipirak. Abdi masih kesuci akang Indra. Geuningan randa ngora eta teh boga kasedih anu kacida beratna. Akang enggal
kira sumping deui tepangan abdi sepuh abdi parantos nyareseulun sepuh abdi parantos nyareseulun aranjeunna moal ngatur abdi pilih cara gede abdi hoyong rumah tangga sareng akang. Waktosna CF ke kurang sambung deui nya wargi sapunyere pegat sepai paturai patepang deui mangga permios.